Dan nami asli nama sanes Tirmizi. Eta mah nama lemburna. Nami asli nama Muhammad bin Isa. Timbul dina jero diri teh keinginan kanggo ngalangkur hubungan intim. Intina mah tinggalkeun, jauhkeun, lepaskeun cenah sesuatu tina hal anu ngaragukeun. Seh kinten-kintena ada orang banyak kinten-kintena kenging teh cenah ulami awewe Arab saripah teh menak saripah nikah jeung jalmi nu biasa di luar Arab lah oke sih di beberapa daerah cenah eta mah keturunan ti awewe cenah lemah cenah sok kitu ning teh dosen teh ngaliwetkeun kirang-kirang 13 hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Dulur-dulur Atikan Merdeka atau Suara Pendidikan Merdeka SMA Negeri Hiji Cijeruk. Seperti biasa orang masih kena diaping ku Ki Guru dina acara Wangkong Sunda nu ngabahas hadis arba'in. Tapi memang ditegaskeun deui yen hadis arba'in mangrupa salah sahiji tema dina Wangkong Sunda. Jadi dina Wangkong Sunda orang bakal ngabahas tema-tema anu sejen nu ngagunakeun caturan dina wangun basa Sunda. Alhamdulillah dina danget ieu Ki Agus tos siap jeung urang tos ninca ka hadis arba'in nomor ke-11. Pikeun sangkan teu nyangkolong teuing kana waktos mangga Ki Agus urang kawitan ngeunaan hadis arba'in nomor 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. An Abi Muhammadin Hasan ibni Hasan ibni Ali Abi Thalib Sayyidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rohanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahul Tirmizi wan Nasa'i wa qala Tirmizi hadisu hasanus sahih. Hadis ieu Mohon informasi ti Hasan. mohon Hasan Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Incuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. mohon Nyaeta ti anakna ti putrina nyaeta ti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhum. mohon Wa rohanatihi wawangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lapas itu dicanak tina sabda Rasulullah ngeunaan Hasan sareng sadrekna Husain. mohon kumaha Duanana saur Kanjeng Rasul adalah nyaeta wewangianku namanya kasengit abdi gitu nya. Wewangianku ini. Kasengit abdi gitu. Di dunia. mohon Nah, disebutkan di hadis riwayat sajian tina surga. Jadi meureun balingku mika cintana, mika deudeuhna eta Rasulullah ka incuna. Nu namina Hasan sareng Husain. Hasan lanceukna, Husain rayeuna. Hasan teh lahir dibabarkeunana, lahirkeun teh dina taun ka-3 Hijriah. Sementawis Husain benten sataun dina taun ka-4 Hijriah. Ieu janten Hasan sareng Husain. Husain teh ngariwayatkeun kirang-kirang 13 hadis. mohon Hasan teh 12 gitu. hadis, mohon. Hasan teh gitu. Tah. Janten upami ku urang ditaliti mohon ngeunaan Hasan Husain. Jadi sadayana zuriat Rasul atau napi keturunan Rasul eta ti Hasan Husain. Siti Fatimah Hasan Hasan Husain. Husain teh ibuna teh Siti Fatimah, Mohon. rama teh Ali bin Abi Thalib. Mohon. Nah, janten upami salami ieu urang sering nguping dina upaya dina raraga nyalamatkeun marga Mohon. atanapi
rundayan turunan Mohon. orang-orang Arab teh pan sok aliman dan nikahkeun Mohon. istrina atau napi kaum monojana komodinu saripah ka pameget di luar Arab. Nah, atau napi ajam bernya orang ajam. Anjeunna dalilna teh garis patrilineal, garis ayah. Jadi popi misalkan saripah nikah jeung bangsa urang lah, contoh gitu. Kita bakal leungit margana teh. Tah, margana. Jadi garisnya garis patrilineal gitu. Nah, sementawis Hasan Husein teh anu pupuh zuriat Rasul teh tina garis ibu. Daerah mana mah Ali bin Abi Thalib. Jadi matrilineal gitu. Jadi satu sisi matrilineal, ti ibu ti Fatimah sisi lain ngagunakeun prinsip patrilineal gitu. Terus Ki Guru nah memang Rasulullah kantos boga gaduh putra pamegat. Gaduh Ibrahim, Qasim gitu nya ngan disain atau Nabi disekenakeun ku Allah putra-putra nama anu pamegat parupus. Parupus. Upami teu dipupuskeun meureun bisi janten kerajaan. Jadi kita digentos ku putrana gitu ya. Nah, sementara kan Rasulullah Nabi sari saraja. Janten anu disesakeun dalam arti dihirupkeun ku Allah teh anu ieu istri. Ti istrinya. Gitu. Nah, ti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Eta. Jadi Mohon. tojaiyahna satu sisi matrilineal, satu sisi patrilineal. Nah, kadang-kadang oke beren urang sok guping oke sih di beberapa daerah cenah eta mah keturunan ti awewe cenah lemah nya. Sok kitu ning tah. Nah, cenah kitu. Aya nu kitu teh nya di hiji kaum-kaum adat segitu. Nah, gitu. Nah, salerosna mah ieu ge tojaiyah kieu, tatojaiyahna ieu teh janten saksi tragis. Kapungkur nuju zaman satu acan kemerdekaan kirang langkung tahun 1805 di daerah urang di Nusantara teh aya namina teh pangaosan Jamiatul Khair. Jadi organisasi satu acan Budi Utomo anu memang didirikan sedang dikelola ku orang-orang Arab di Indonesia. Ya tapi can Indonesia nya Hindia Belanda kan. Tah Society narasumber nanti ti Sudan namanya teh Syekh Ahmad Surkati. Nah, nalika aya patarosan teh jamaah Syekh kinten-kintena ada baca urang banyak kinten-kintena kenging teh cenah upami awewe Arab saripah lah. Saripah teh menak nya tina saripah ge. Nikah jeung jalmi nu biasa di luar Arab lah gitu. Waloran Ahmad Surkati numutkeun surat Al-Hujurat ayat 13 anu unina kieu auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila in akramakum indallahi atqakum. Jadi kenging saur Ahmad Surkati teh pan teu aya kasta, teu aya perbentenan sami di mata Allah kecuali iman takwa katakwaana gitu. Jadi kenging teh. Nah, akibat waleran saya Ahmad Surkati narasumber teh kenging, pangaosan terbelah dua. Gitu. Nah, sakelompok anu satuju dengan pamadegan Ahmad Surkati ngadirikeun namina Al-Irsad. Satuju teh. Anu teu satuju bahkan mun bisa mah hayang ngusir. Diuihkeun deui ka Sudan gitu. Tah gitu. Janten aya dua golongan teh tina hasil perdebatan eta gitu. Nah kabeh nyakeun Ahmad Surkati teh teu euih ka Sudan. Janten ajeuna anu janten tokoh Al-Irsad. Nah bahkan Ki Ayah Dahlan termasuk Muhammadiyah, Persis ngaguru oge ka dinya. Ka Al-Irsad gitu nya. Jadi satu acan Budi Utomo teh namina aya Jamiatul Khair. Tahun 1805 terus nembe ka 08 Budi Utomo terus 08 Syarikat Dagang Islam SDI dan nembe 1811 atau 1812 ngadeg namina Al-Irsad terus aya Persis Hasan sareng Muhammadiyah anu disebat anu diguruan ku didirikan ku Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tah Nadatul Ulama ayana di 1820 genep.
Oh 1826. Jadi kolot senior kene Syarikat Muhammadiyah. Islam, senior kene Al Irsyad, senior kene Muhammadiyah. Muhammadiyah Nah, dina gitu. pendirian Dina pendirian mah gitu. Mohon. Nah, belakangan kan Syarikat Al Islam berubah jadi Syarikat Islam. Tak ieu tah. Bahasan tentang ormasnya. Mohon. Nah, tapi inti dina hadis ieu teh nyaeta Mohon. aya kalimat da ma yari buka ila ma yari buka. Mohon kumaha. Intina mah tinggalkeun, jauhkeun, lepaskeun cenah sesuatu Mohon. tina hal anu ngaragukeun. Oke, kamangmang Nah, nya. kamangmang karaguan gitu. Mun dina bahasa mah the omnibus dubi tandumnya. Nah, jangan ragukan kami gitu nya dina buku Filsafat Ilmu gitu. Jadi ulah ngagugulung kamangmang. Kamangmang. Jadi lepaskeun, jauhkeun, ganti kanu pasti. Nah, kasih gitu. Nah, ternyata itu kaitan sareng masalah halal, haram sareng subhat. Oh, Nah, jadi janten apik waroi ulah dugi ragrag kana subhat gitu. Komo kana haram mah. mohon. Nah, dijelaskan oke ti dieu teh yen saur Allah teh mah ngawahyukeun ka Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud teh meureun pamimpin Bani Israil nya. Mohon. Ramana Nabi Sulaiman salam. Mohon. Carioskeun ka Bani Israil Daud saenjana aing teu ningali salat jeung saum anjeun. Aranjeun gitu. Nanging aing ningali jalmi anu ragu nya, nu ragu terhadap hiji hal sesuatu lajeng dikantunkeun eta karaguan teh. Nah, karena Allah tah jalmi eta anu ku aing dibere kakuatan, dibere pertolongan, dipasihan pertolongan jeung aing banggakeun dihareupeun malaikat-malaikat aing. Dieukeun nya Nah, perkara eusnya. janten diperkuat oge dina hiji riwayat sanes anu uninganna teh kirang langkung 2 rakaat salat anu waroi leuwih utama tina tibatan 1000 rakaat ti jalmi anu mencampur adukan ya atanapi nu antara halal haram subhatnya digalok gitu ya. Digalok gitu. Janten 2 rakaat jalmi anu waroi langkung utama ti jatan 1000 rakaat ti jalmi anu sagala dicabak. Nah, sagala dimenangkeun gitu tah kira-kira dicampurkeun gitu. Iri baca ti Ad-Dailami ti Anas radhiyallahu anhu tina hadis anu marfu. Age ti Hasan Al-Basri nyarios sejarah teh maksudna titik anu paling rendahnya mun urang mah atom atau partikel atom. Sejarah amalan waroi leuwih hade tibatan 1000 zarah amalan puasa jeung salat. Tah artina waroi teh ditekenkeun tina hadis ieu teh tibatan urang ragrag kana subhat. Komo kana haram gitu kira-kira gitu. Nah, salah satu contoh di dia disebatkan oge Umar bin Khattab radhiyallahu nyeraikeun megatkeun hiji istrina. Kan istrina seueur teh hiji. Tah salah satu istrina anu dipika cinta ku anjeunna, anu dipikanya ku anjeunna teh paling pikanya teh dipegatkeun ku Umar bin Khattab ku alatan atanapi tinimbang takut sieun isina eta teh nginginkeun gaduh kahoyong kana hiji hal anu batil. Paura teh Umar teh nurutkeun ka istrina, kahoyongna istrina. Mohon padahal eta batil gitu. Eta batil gitu. Eta pentingna waroi. Nah, teras aya oge anu hiji riwayat anu ibroh keur urang nya. Aya hiji jalmi cenah si lalaki gaduh maksad ziarah ka seorang wali lah. Wali gitu. Nalika duge di bumina anjeunna ningali saurang pemuda keluar teh ti bumi eta wali.
jeung katingali sombongna, Mun. ketusna, aroganna gitu. Ananiahna eta pemuda teh si eta lalaki teh ngucapkeun salam Mun. ka anjeunna tapi teu diwaler Mun. gitu. Lajeng eta pamaget teh lalaki teh heran gitu. Jeung naros jalmi eta aya informasi ternyata eta teh si pemuda teh nu sombong teh putra wali teh Mun. putra guru gitu. Nah nalika guruna eta datang sawangsulna tampa katingali sifat-sifat tawadu jeung akhlak anu sae. Tah benten sareng putrana gitu nya tadi sombong teh ya. Ieu ge mikeun heran gitu. Tojaiyah antawis sifat ramana sareng sifat putrana gitu. Lalu ditaroskeun tah tentang ngeunaan akhlak buruk eta putrana teh ka guru. Cek guruna kieu entong heran maneh cenah. Sanyanyana dina hiji dinten guru teh atau nabi sang guru teh ngaraos lapar gitu nya. Ngaraos lapar lalu eta dicarioskeun ka tetanggana. Eta tetanggana teh nyandak katuangan ti bumi sultan, sultan. Karena anjeunna termasuk orang-orang khusus di hiji kerajaan. Nalika eta guru cenah aku aing ngadahar cenah eta katuangan teh timbul dina jero diri teh kainginan kanggo ngalangkur hubungan intim. Maka eta budak tadi tina cai mani tina kadaharan eta gitu. Pedah katuangan teh dicanak ku tetanggana tina hiji sultannya kerajaan gitu. Terus ngerasa lalu timbul sahwat ngalamukeun hubungan intim sapatemon sareng istrina. Tah lahirlah eta budak cenah teh mani eta. Jadi intina mah entong heran meureun tina cai mani anu cek anjeunna teu halal. Kitu haramnya. Nah tanapi subhat ngajadikeun watak putrana teh tojaiyah sareng ramangna gitu. Jadi urang di dieu teh meureun betul-betul kedah hati-hati jeung tong aneh sok ningali cenah bapana cenah kiai anakna gitu bapana ajengan cenah tong heran cenah pan Nabi Lut putrana jeung istrina tong heran lagi Nabi Nuh putrana sareng istrina Kan'an kan gitu seueur oge nabi-nabi anu putrana ngabangkang kan gitu rupina teh urang kedah hati-hati teh nalika urang hubungan sapatemon sareng istri teh cai mani naon anu sumberna di kandung gitu kan sesahnya. Tah berarti meureun di dieu tah penting ngaja katuangan teh gitu ngawara teh ide gitu tah. Tah maksud hadis teh ieu. Banding ku waroi atanapi froden hati-hati tina hal-hal nu sifatna subhat. Nah gitu janten lamun katuangan teh mah janten cai mani tah tina cai mani eta teh ngajadikeun budak-budak urang putra-putra urang anu ngalawan anu bangkawarah anu tadi tenurut sombong boka sepuhna ka Allah oge ka tamu gitu nya teu aya akhlak anu sae gitu teh eta tarupina urang tiasa ngawaler atanapi tiasa aya jawaleran ketika urang terheran-heran ningali fenomena atanapi fakta putra-putrana ajengan, putra-putrana kiai, putrana tokoh masyarakat, putrana guru anu dianggap hormat, dianggap luar biasa. Ternyata putra-putrana mah tojaiyah sareng guruna, sareng ramana, sareng orang tuana gitu. Janten tina katuangan eta di dieu mah kitu tah. Rupanya eta mengenai hadis ieu mah. Nah, terus ditungtung kalimat disebutah itu hadis sahih cenah. Dina riwayat Tirmizi mah. Nah, ari Tirmizi teh saha? Tirmizi teh ternyata nami hiji kota, hiji lembur. Tirmiz ya, Tirmiz teh hiji lembur dan nami asalna mah sanes Tirmizi. Eta mah nama lemburna. Nami asalna mah Muhammad bin Isa bin Saurah.
anjeunna teh ulama hadis anu jadi panutan. Dilahirkan 208 Hijriah jeung wafatna di kota Tirmiz tahun 279 Hijriah. Nah, ari Nasai sami eta ge nami hiji lembur. Namina teh lembur Nasa. Di daerah Khurasan. Khurasan teh mun ayeuna mah di daerah Iran. Nah, nami nama Ahmad bin Su'aib. Anjeunna ahli fikih, mazhab Syafi'i, ahli hadis anu kalintang kuatna nya leuwih hafal tibatan muslim. Nah, tibatan muslim gitu. Anjeunna dibabarkeun 205 Hijriah jeung wafat pupus 303 Hijriah dikurupkeun di Baitul Maqdis. Kieu geus kira ada mengbar tina hadisna nya. Ngeunaan tadi ulama nu naon ngarawikeun nya. Ngarawikeun teh disebat ku kotana atau ku lemburna. Nah fenomena ieu teh memang dianggo oge di urang model misalnya kieu aya mama ajengan Cipelang atau misalkan mama Tanah Baru gitu jeung sajabina. Jadi henteu mengacu ka ngaranna gitu. Atau memang niron tadi itu, sedangkan kan aya nama aya nu naon istilahna mah kadang nami unggul gitu nami pribadi. Tak kumaha tah Ki Agus? Kamari aya anu dongkap ka abdi di Ciperino. Abdi cenah hoyong di Bantosan ngadamel yayasan pesantren. Namina naon? Namina teh cenah Rifaiyah. Arifaiyah cenah gitu. Ieu mah saran ti abdi teh Kang, saya nama ngangolak kob lembur. Entos atuh yayasan pondok pesantren Cibareno. Nah, nyontok ka mana nyontona di Cirebon. Aya nami pesantren yayasan pondok pesantren Babakan Ciwaringin. Nah, teu nganggo Arab. Nah, terus yayasan pendidikan pesantren Buntet. Yayasan pendidikan pesantren Lirboyo. Atau napi anu di Jawa Timur gitu nya. Tah eta teh kapungkur mah nganggo lagu kana nami lembur. Boh seperti kita berjanji. Itu kan sanes nami pengarang berjanji itu sanes namina sanes berjanji eta mah nami kota. Nah, nami kota gitu. Tah kabeh dinakeun janten Robi. Nami pesantren teh rata-rata ka benten. Nah, jadi isim marifat misalkan pesantren Al-Huda, pesantren Al-Burqon, pesantren Al-Jawami nya di Cileunyi gitu. Jadi itu namanya karena isim marifat gitu. Saran abdi uihkeun dewe ke kapungkur. Seperti nyontoh-nyontoh di Timur Tengah nyata Tirmizi teh ternyata nami kota. Nasai teh tina Nasa nami kota. Kan gitunya. Terus Barzanji nami kota. Terus Abdul Qadir Al-Jailani ternyata nami kota Jilan. Kan gitu. Nah, alangkah sayana upami misalkan nami-nami pesantren di urang diuwihkeun kana nami lembur. Gitu. Dan lembur teh menang hasil tapa. Menang hasil tirakat teh nami lembur. Toponomi lembur teh gitu. Jadi lamun mah kadama di daerah Kisutan teh lembur nanti Pak. Bantar Kaming. Nah, berarti yayasan pendidikan pesantren Bantar Kaming misalkan. Yayasan pendidikan pesantren Cibalung. Nah, yayasan misalnya pesantren Cipelang gitu. Tak engke dina sub atau napi tina bagian-bagian tina pesantren mah bisa wae jantan misalkan SD atau napi MI Al Hasanah, MTS Ar Rasid, MA Darul Ulum itu mangga, tapi induk holding nama saya nama ngaran lembur gitu. Seperti seorang cenah nu pesantren di Gentur. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang lembur gitu. Itu saya. Jadi nami lembur teh henteu leungit gitu. Identitasnya. Sapertos kisah Bujangga Manik. Pangeran anu ti Bogor, pajajaran anu sok ekspedisi ke mana ke Jawa Timur, Urilingannya dugi ka Bali. Eta nami-nami Cilamaya, nami-nami daerah di Karawang teh gitu masih cepet di kaina. Padahal eta abad ke-15 gitu. Jadi teu leungit. Tah lamun teu jadi leungit gitu. Istilah
Oh lembur iya cenah lembur. Jadi lembur teh leungit jadi ngaran Arab gitu. Hilang produksi. Hilang produksi gitu. Oke, Kita oke gitu. Gus. Jadi bahasan mengenai hadis arba'in nomor 11 cekapnya. Cekap kita Oke. gitu. Ya orang cekapkan heula dugi ka dieu bahasan ngeunaan hadis arba'in nomor 11. Nu ngabahas ngeunaan orang kudu ninggalkeun hal-hal nu teu jelas, misalnya subhat. Subhat. Ya, gitu kan. Jadi kedah panceg, kedah tigin dina ajen inajen anu tos jelas Nah, gitu misalnya. Nami sagedik kita can ditutup supaya orang panceg dina situasi anu aya serba sulit dugi ka hese ngabentenkeun antawis anuna Halal halal haram teh subhat. subhat. Nah di dieu pentingna urang nganggo papatah urang Sunda. Kumaha tah? Nyaeta anu disebat papatah urang Sunda teh ulah kabobodo tenjo Mohon, kasamaran rasa. mohon, Artina lamun kolbu urang bersih mohon, eta teh urang teh otomatis tiasa ngabentenkeun gitu. mohon. Tiasa ngabentenkeun ibarat artos anu haram atau napi riba teh tiasa katinggal sapertos nanah. Mohon. Jadi aya getihan si artos teh gitu katinggal gitu. Ben bisa ngabentenkeun kan lamun urang teu nganggo rasa anu kuat mah. Katanya sami wae. Teu aya bentenna hal haram teh tipis aya mah gitu. Ku situasi aya gitu. Tapi lamun urang diasah teras-meneras dan teras-terasan eta kalbu urang gitu. Mohon. Jadi kuat. Mohon. Nah, panceg teh dina Sunda mah panceg teh kaluhur sirungan, Mohon. Kahandap. kagigir dahanan, kahandap akaran, Mohon. teras buahna teh teu aya rootna, teu aya usumna, buahan teras Mohon. widi ti Allah SWT gitu. Amin. Tah gitu. Mohon. Ya, atau nuhun artikan merdeka. Orang cekapkan heula tadi atas dipungkas Ki Agus dina acara Wangkong Sunda ngabahas ngeunaan hadis arba'in nomor 11. Bobo sapanon carang sapakan Tusuk langkung, tusuk langkung. kempang halang, timbang tarajo aya di Muskami sadayana. Oke, aturun kapunten nu kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.